1, 2, 3. Belilah lotek saya di warung saya, pasti enak, harganya murah. Duh, jangan gawe teh melihara rese. Kudu we berpenampilan menarik. Lu kumaha wae atuh anu menarik teh euy. Nah, kudu siga opah Korea kitu nya. Atau nah kudu jadi tukang beca. Stop. Nah, jadi tukang beca. Apaanan menarik beca. Lain gitu teh. Oh, atau kudu jadi biduan dangdut kitunya. Atas selera dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang akan aku berikan, carana goyang. Sayang janganlah kau anton serem, hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kecut bagaikan asam, sembara mesem. Jurus yang sangat aku teruji terpercaya, tanpa anjuran dokter, tanpa harus muter-muter. Siji solusinya pergi ke Padukun saja, langsung sambat. Mbah, saya putus cinta. Kalau Cukup. Rujit sia teh. Wing bosen gawe serabutan wae. Katambah boga dunungan anu sangeunahna. Nah nginum cai dina dispenser. Kumaha Bu? Bu Haji gitu. Kumaha Bu Haji? Ya teh cai galon original. Awis ya teh apal teu. Ya teh asli cai di Gunung Pangandaran. Pangandaran malaut Bu. Bu Haji, Oh mun Bu Haji. tuh hayang nginum mana heur cai ka dapur sorangan. Mun Bu. Bu Haji gitu. Mun Bu Haji. Punten-punten maneh teh ka dieu teh. Abang uing jelema sangsara ieu. Urang teh nyeri hati, sakit hati. Keun we sagala rupa ge kudu disyukuri ulah ngeuh wae. Nya ge urang gawe serabutan. Nah, aya we nu sok nitah nu teu pararubuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade miwarang naon, Pak? Ya, tadi. Dengekeun. Pang nengelankeun jelema ieu. Siap teu? Aduh, kumaha? Abi mah sanes preman, abi mah damel serambutan. Ya. Bayaran da sakieu ya. Punten, Pak, abi mah jalma soleh. Alim doraka abi mah. Ya, mun berhasil mah ieu kalikeun 50 kali lipat plus emas 5 kilo jeung ngejualanana. Siap.
Dak leutik ieu mah. Cetek ieu mah. Kamu nih ikut saya. Opal udah dari mana? Aman-aman saja. Nyamung ditanya teh ih. Oh, huy. Aduh. Pak, aduh. Ai, gawe kita oge teu bisa. Ye, 2000, jangan saplas. Pak, atuh pamanya 2000. Balik. Coba orang teh lemah. Seandainya orang boga kekuatan, orang yang jadi pahlawan, meh bisa ngebantuan batur. Mun aya nu mere, alhamdulillah. Mun eueuh mah teu naon. Maknya aya pahlawan hayang diburuhan, aneh-aneh wae. Da anger we butuh duit. Terbalik ah mana mah. Mana? Itu. Ayo orang samperin. Anam. Tembak dia. Tembak. Kerja bagus. Kejar lagi. Itu orang turun. Aduh, orang menyebutkan. Mana mah teu balik euy. Juga mana sorangan. Geus lah. Nepi ka mana ge urang mah merekeun ramuan ieu. Oh, kitu wae. Oh, kitu wae. Maraneh teu pantes nyekel ramuan ieu. Barina ge lain keur urang. Barina ge lain keur urang. Naon maneh? Nurutan wae urang. Naon maneh? Saha nu ditah maraneh? Kat, moal dibejaan. Pokona mah urang moal merekeun ieu ramuan. Oke, gampang. Mun kitu mah, urang rek main kasar. Maneh mah disumpelna bibir, bijilna bujur. Cik dongeng. Urang sumpelan bujurna. Berhenti. Heula. Kan urang teh boga balad. Aduh. Maneh mah. Cicing di dieu, lindungi urang. Ari maneh bisu, teu bisa ngomong. Ngomong. Apa nih sumpel ku maneh? Oh, poho, hampura. Tah, cicing di dieu. Aya pengacau ya. Yoi.
Terpaksa aku harus mengeluarkan ramuan ke badannya. Aku ternyata bisa jadi kuat. Profesor. Prof, kenapa saya jadi kuat? Sangaran maneh. Saya Najwa siap. Lain, Najwa Saitama. Maneh apal? Naon maneh jadi kuat? Kunaon? Sabenerna Prof. Tidak! Oke, heula, urang teh can pae, can beres ngobrol poho. Coba jelaskan, Prof. Sabenerna eta ramuan kekuatan bumi jeung langit. Coba pun jahat ngincer eta teh. Terus orang kudu kumaha, Prof? Wayahna kudu salametkeun bumi. Tidak! Caneng ieu maneh, urang tidak bisa mati dengan tenang. Urang mah rek mati di ditu. Tidak! Heh, maneh. Mun gogorok sekali deui, balena ku aing. Nuhun. Tah, kitu ngarah orang bisa mati dengan tenang. Cuy, woi, mana itu kena naon? Aman sentosa. Kumaha nu tadi? Tos maot tuh. Ngan ramuan anu na koper tadi geus diasupkeun kana awak urang. Urang ayeuna jadi kuat. Ah, waduh, mana mah sok buktikeun. Isuklah ke ku urang buktikeun ayeuna mah. Hayu urang balik lah ayeuna mah. Coba, mana kekuatan nu kamari teh? Urang hayang nempok. Ieu teh besi di sumber jaya abadi. Naon, busa ieu mah. Besi. Deuleu, ieu besi bisa kurang hancurkeun make tarang. Tinggal ya. Ah! Aku kuat! Aku hebat! Subhanallah, kamu jadi hebat ya. Dan urang teh sieun. Nah, ha? Cenah mah bakal aya penjahat nu bakal daratang. Kalem lah, kepanan mana mah ayeuna geus kuat. Tinggal ieu, urang bisa nyintrek maneh. Ah, udah gini truk. Tinggal heula atuh. Wah! Tulung. Wah, puas maneh. Kehet kemana maneh? Tulungan urang waka-waka balik. Aduh, kumaha ieu urang turuna. PRT, tulungan urang PRT. Tolong.
Lapor King. Ternyata ramuan itu sudah ada di tubuh manusia. Dasar tidak berguna. Pokoknya ambil ramuan itu. Teh, urang jangan video tiktokan yuk. Sip. Lah, urang kamerana urang pas-paskeun nya. Mantap teh. Mantap teh. Pasti viral. Sip. Geus viral pasti asup TV. Sip. Geus asup TV pasti jadi artis. Sip. Geus jadi artis pasti kaya raya. Sip. Lain subscribe. Amin gitu. Sip. Sip. Oh, orang boga ide. Kumaha mun nyieun kostum? Hah? Nyen kostum? Kumaha? Ayo ngilu. Assalamualaikum Mang Didi. Didi, abi yang ada mang buat dia. Tadi orang diukur. Dia. Mang Didi iraha beresna kostum 5 menit. Mantap. Tah, ieu karek hade kostumna Mang Didi emang mantap. Gagal pokokna mah. Kagak naon ieu? Apana urang teh genut? Make baju besi atuh meh jiga Imron men. Iron Man. Tah eta. Aduh, kumaha atuh nya euy? Teu boga duit keur meuli kaen. Aha. Coba ieu teh jang nyieun cangcut. Tah, ieu alus jiga Superman. Lain Superman, Superman. Tah, eta. Ayeuna mah tinggal neangan ngaran nu HD. Naonnya? Aduh, kumaha mun ayeuna mah ngaranan Dubamen.
ulah butut duba teke ku urang geura. Sumber Jaya Makmur. Maruk urang tukang bangunan. Naon atunya euy? Urang teh hayang jadi pelindung lembur Cibatur. Cibatur men. Mantap. Tinggal nongon penjahat. Aya job pertama tuh, aya nu minta tulung. Pasangan tolong. Ada apa adik-adik? Saya Cibatur men akan menolong Anda. Pasangan tolong. Selamat berjuang kawan. Mantap. Lah geningan kursa ukur masang gas sugan teh naon? Pira ge pamasangkeun gas piraku teu bisa. Atos bah. Ya hatur naon Cibatur men. So. Urang nyian video di TikTok yuk. Sip. Oh, video ada kieu ya. Aja. Sip. Lain sapsip paham teu? Sip. Hayu atuh urang gaskeun. Sip. Alah teh urang asa ararimut asa balik di KSMP-nya. Sip. Ieu mah bakal loba flower. Sip. Tah lamun loba flower pasti viral ieu mah. Sip. Teh ngobrol sakali dibut sip dibabuk sia. Tah gitu. Sip. Mana penjahat teh? Engkau aya. Bari eueuh. Urang teh heula di itu. Bos, kunaon bos? Mogok ke head. Beak bensin meureunnan. Bau bensin. Oh, mana nu nguyup bensin? Aduh, kacida. Dorong. Ayo. Dorong ke head, main cicing. Siap bos. Yuk kene teh bos Cibatur teh. Deket. Ane mah kudu uyup bensinna. Dah haus. Bos, capek bos. Dorong. Mana mah kudu uyup bensinna. Banyak aya penjahat motorna mogok. Enakeun. Wah, geus aya euy penjahat teh. Orang ieu mah. Penjahat saya, siap jaga. So. Urang boga pirasat. Wangi ramuan aya di belah ditu. Tancap gas bos. Tuh, ya, aya cek urang ge. Cek urang ge aya, bos. Cek urang. Poho. Akhirnya kau datang juga. Mane, nu make ramuan si profesor? Betul sekali. Aku akan menghancurkan kalian, wahai para penjahat. Bos kayak lelah haus hayang nginum. Kira. Kalem. Aya tukang warung teh di ditu. Khawatir penjahat beak bensin. Tuh di ditu tuh warung mah. Keheula nya, keheula. Dagoan. Meuli cai heula. Ayo. Sampai kapanpun aku tidak akan mundur.
Niku badai jajan minuman. Duitnya di manehnya? Bongan bensin diinum. Siap, aku orang kaya, Bos. Iya, meser minuman. Power F aya teh. Aya tiis aya. Saya. Oh, wes ya tuh. Mohon. Oh, mun. Siap. Ya mana? Ya mana? Badai Bade. tuh hayang wae. Mana arek? Sok. Ya, capek. Melepas dahaga heula. Bensinna tadi diinum ku si ieu. Motorna mogok. Geus Bos, tong domongkeun wae era. Segar euy. Jangan buang sampah sembarangan. Bawa. Siap, poho. Tah gitu. Mantap. Jangan buang sampah sembarangan. Atas. Mari kita lanjutkan. Gila lah. Kuat. Kurang menyebut itu lagi. Lah, kebiasaan. Mari kita bertarung sekarang. Woi, meluncur. Sap. Ini. Burung purkutut, burung kutilang. Bos atuh bos lah sing serius lah. Ieu geus teu puguh ieu. Bosnya sing seriusnya. Kita protes. Urang sutradara, aku mah urang we. Mohon. Sok sing bener balik deui. Aku akan mengambil ramuan itu dari tubuhmu. Tidak semudah itu, kawan. Akan kutarik lagi kalian. Ternyata kamu kuat juga. Oh, jelas dong. Siapa nama kamu? Aku Cibatur Man. Aksan. Lawan dia. Siap. Aku tidak akan lengah. Aku akan menghancurkanmu. Lihat. Kapung. Terbalik si Aksan mah. Kebawa angin. Kalem. Orang boga stok hiji deui. Geus. Kalau jaga dan wae. Maju. Rasakan jurus pembukasku. Terimalah jurus pedang sakti. Goyang. Sudah tidak ada lagi kawanmu. Aku akan kembali lagi. Tidak ada kawannya. Aku Cibatur Man. Oh, hui.